Ayo Ayo. Pokoknya terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu pada sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Cindung teh mun teu bodas tang tu hideung. Can waniun yati make pula sejen. Lain pedah ngarti kana ilmuna, tapi ukur pantes eceukna. Ceuk pikirna kulit hideung di cindungan warna-warni ningnang karasana mending nu netral hideung atawa bodas. Kungsi eta oge diomongan ku indungna ulah nyirikeun teu boga sanajan nya ge teu boga hideung deui bodas deui diomongan kitu teh yatimah ukur ngadelek. Cindung kayas di beber-beber rubakna sedeng teu matak riba gek yati diuk dina sisidipan rekot di panteh disada manehna ongkoh-ongkoh bae wirahma eta geus layut jeung ceulina. Rup cindung diturupkeun nalahunanana sesana ngarumbay kana bitis teu pati dipalire. Cindung disasar tina tuur kahandap awakna dongko reg eureun pipina ada kana tuur sailalila. Panona antang mencerong palupu handapeunana kuk 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 jam kukuk kuno ditinggal bapana hideung ngelingan yati nu keur ngumbar lamunan. Manehna ngorejat kojengkang ngelol saeutik nempo jam. Cindung kayas dibeberkeun na panyarandean korsi leungeun yati gesit ngarawel anduk leos ngaleos muru kacai nalawang pasarandog jeung indungna. Har suka teh geus saur ceuk indungna. Yati nyerengeh kaeraan telila kadenge ngahariring leutik bangun nu hayang paheula-heula jeung saurna cai nu maseuhan awakna. Rengse mandi saanduk tuluy kaluar. Di kuramas? Tanya indungna semunu heran. Mireungeuh bukna bucis. Kontan manehna nyagap sirah. Ayeuna manehna nu olohok. Apan rek indit jeung Rudi? Cek indungna. Hilap embu. Pokna bangun nu aya kabeung berat. Indungna gogodeug. Sup yati asup ka kamarna. Buk di bulan ku anduk leutik jen hareupeun kaca. Keretan tirus dijucungna ku anduk. Jiga bendo pangeran di Penogoro. Panona imet mapai beungeutna. Jarawat. Gerendengna jiga nu humandeuar. Surukna nyampaan jarawat nu nyentil na pipi katuhuna. Pipina diusap laun cengkat rap telekung. Allahu Akbar. Leungeunna ngangkat. Salat. Tapi teu husu salat teh. Kusababna jero hate nu roweco wae. Mending tong make cindung kayas teh nya tong dipake cindung kayas teh. Tapi kumaha ceuk Kang Rudi meureun? Anu merena bisa kumahaeun meureun? Astagfirullah. Cenah bari terus nuluykeun salatna. Leungeunna sakali deui ngangkat takbiratul ihram laju doa iftitah.
mitra kaum dangu. Reng sesolat gek diuk nyang heurepan kaca enteng. Bisi jiga tukang endul make cindung kayas mah. Mending nu bodas bae Serasi jeung ngerokna. Duh. Tapi kaciptan nu merena kuciwa. Apan pokna oge hayang ningali cindungna dipake. Lah. Kang Rudi mun teu dipake kumaha atuh? Memang alus tah cindung teh. Senajan lain nupang mahalna. Teu kawas pamere Kang Yanto. Tapi ti Kang Rudi mah lemes karasana. Jeung bari mere teh make ngucap dulu jong tepang tahun sing bager sing tambah dewasa cenah. Nya bulan kamari bari ngasongkeun bungkusan kado. Ih, nah make nitah bager. Da teu bager ieu. Rumasa can bisa lepas ti Kang Yanto. Sanajan kuring nyaho Kang Yanto teh salaki batur, tapi nyata kumaha tuh. Hate teh asa hese dipangpalerkeunana. Yati ngagelenyuh leutik. Katampi cindung kayas teh Kang Rudi. Resep pulasna. Tapi keur pakeun mah aduh, can wani make. Astagfirullah. Manehna ngusap beungeut deui. Pikiran-pikiran ngeunaan cindung kayas jeung nu merena dicobaan disieuhkeun. Kalangkang Kang Rudi ngalangkangan saurang lalaki ngora nu umurna tegese jauh jeung dirina. Bujangan keneh deui. Bereh deui Kang Yanto lalaki nu geus aya umuran 40 genep tahun leuwih boa. Geus boga anak pamajikan. Rumasa dirina can bisa mapohokeun. Allahu Akbar. Katilu kalina yati ngusap beungeutna. Panonna peureum neangan, panonna peureum ngumbar lamunan. Kojengkang keluar. Embu, hihi teh dianggo keneh. Naon? Hihi dianggo keneh teh. Haneh. Indungna ngasongkeun hihid. Leos jati ngaleos ka kamarna deui. Buk ngagebay. Galing baseuh di sisiran bari dihihidan. Ati-ati bangun nu hayang imet embung kaliwat. Hadiringna sawirahma jeung turu naik leungeuna dangdak dengdek ngajetten sakedeung. Muntong dicindungnya kieu meureun. Panona nancebna kaca buuk disingkapkeun ku leungeun katuhuna. Bisa rada jalingkak saeutik. Sering ngabarakatak oge moal aya nu ngerungan meureun. Ketang maneh mangewa sering ngabarakatak butut jiga tukang endul cek embu ge bisi aya laleur asup. Tapi kumaha kebiasaan ketang geuning jelema mah ditalikung jeung diukur ku kebiasaan. Heueuh, teu saeutik nu kulitna hideung make baju warna-warni teu sing ningnang teu dikekeak batur. Nah atuh mikiran ting anggapan batur. Di baju teh keur kagenahan awak jeung kaendahan kapanan. Tah palebah kaendahan apan ditingali ku batur. Lamun aya nu teu mantes barang pake sok sareuk-seuk ningalina geuning. Bongan ketang hirup jeung jalma sejen ukur lain ditangtukeun ku sorangan. Panona masih keneh manco kana kaca. Kadang kala anggapan batur karasana teung teuingeun. Aya nu nyebut jiga tukang endul padah dicindung. Memang jiga tukang endul kitu. Sarua ada tukang endul ge jelema. Leuheung kitu ketang da eta mah tukang heureuy. Ari ieu nu nyebut ibu disebut teteh kaharti pisan ieu mah ibu. Ari geus nyebut ibu mah nya kudu ngasongkeun KTP onamanan. Da umur teh can kolot-kolot teuing. Can kolot-kolot teuing umur teh. Can kolot-kolot teuing umur teh. Tahnya cenah mitra cek dirina galecok dina jero hate. Manya kudu ngasongkeun KTP onamanan. Can pantas disebut ibu cek saha teh 10 tahun lebih tua cenah nya kitu tapi cek embu mah gogoda cenah nu kitu teh. Lo bating gogoda teh.
nya sok kesel ka pamuda tukang nangkring, pamuda kurang kasibukan. Ari teu ditembalan, da wajib dijawab. Ari dijawab dan nyebut assalamualaikum lagi bari heureuy. Jadi sarua salah. Ditungtungan ku kecap Bu Haji deui kamari teh. Daek ketang jadi haji malah sugan we jadi doa tah. Sedot bukna disisirkeun deui. Bekahna geus katingali, ombakna geus ngawangun ka tembong hegarna. Keretenana dipiguraan ku pulas buk nun hideung. Nya gogoda cek embu ge ulah lila teuing ngome-ngome buuk hareupeun kaca bisa hayang muka cindung. Mitra kaum dangu geus menang kasimpulan kitu hatena. Rada reug-reug meusan. Rada ngecagkeun. Karempan dirina sot sisir ditunda di hareup meja riasna. Mitra kaum dangu menang sawatara lila ti harita renjag yati ngarenjag barang ngadenge suara motor Kang Rudi asup kaburuan imahna. Gudagiru emehna ganti baju rap nyobaan make cindung kayas tea. Meni asa numpang gerentesna temantas geuning. Cindung nu eta dibuka deui ceug kana cindung bodas dicobaan. Mending iya Yati nggak saged encan tuh aya Kang Rudi dongkap cek indungna nolol. Yati kalah nyaman gek nasi sidipan trila kadenge sora Kang Rudi patembalan jeung sora rangu indungna. Cindung kayas diakeup na dadana diusap-usap. Anggun ieu teh sanes pajangeun tuh nya anggun cek mehna ge anggun make mere nu kayas atuh. Mun hideung atawa nu bodas mah ayeuna ge moal burung dipake. Meureun aya maksud nu tangtu matak mere pulas kayas oge. Teuing tetuman sakali we kitu dicobaan engke ge tuman pantes jeung teu pantes teh kumaha kebiasaan nya. Cuang sakali we cobaan ngabungakeun hatena, ngabungakeun hate Kang Rudi anu merena tanda narimakeun kana pamerena. Mitra kaum dangu Yati can tepi kana kesimpulan geus lol deui indungna. Hayo sore teuing cenah hakalang hulang cek indungna. Ngewa embu, ngewa kunaon? Ieu nganggo cindung ieu mah ngewa. Cuk saha? Geus dicobaan encan. Yati nembalan ungguk. Sok cobaan deui geura. Puguh hegar. Kawas kayas gitu mah pulas budak ngora apan embung disebut ibu lain. Indungna masangkeun cindung daek teh daek Yati nurut teu wala kaya. Tuh cek saha ngewa hayo geulis rasaan wungkul eta mah ku tetuman. Indungna imut ngaleos ka dapur jeung Yati cengkat ngeunteung. Embu mah masang cindung teh. Cindung diome-ome deui malar geunaheun dipakena. Tok 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 pantok kamar aya nu ngatrokan hati-hati ti luar. Yati curinghak. Hayu sonten teuing. Sora Kang Rudi di luareun panto teu wudu nambahan tagiwur nu kerdang dan rusuh. Enggak, sakadap. Naon heula tuh? Kang Rudi ngadenge semunu ngoconan. Kadenge semunu ngoconan. Yati ngadilak kana lebah panto keom rap sapatu ngelindang tas berai panto dibuka dipapag ku imut nu ngabadega. Siap? Tanya Kang Rudi. Yati ngajawab ku unggek. Pipina nyak panas basa aya dua leungeun nu ngaragambang ngome-ngome cindungna. Nyengsol bisa aya nu nyebat tukang endul keh cek Kang Rudi bari pok mesem. Di lawang dapur indungna ngarenyu leutik. Na panona engkang-engkangan gambaran mangsa katukang, mangsa manehna rumaja.
Mitra kaum dangu, poe kapoe geus kaliwatan. Kocapkeun saminggu ti harita. Apes, duka apes, duka barokah ketah. Ngan nu sidik mah matak medenghel kana hulu angen yati tina mangsa harita. Geura bae saha nu teu keheul. Turun tina angkot teh disampakeun hujan ngagebret, atuh lulumpatan murungiuhan dina halte. Teu wudu rada jibreg, hujan sakitu karepna atuh da badag deui matak peureus kana kulit. Yati teu bisa majar kumaha kutuk gendeng sorangan, jero hate kitu soteh. Dari kudu ngomong sorangan mah kuriak disangka nu kurang saeundan. Aya opatan batur nu rajeg di halte teh. Lalaki tiluan, istri weh tos rada sepuh. Ditelak-telak sing horeng Bu Haji, imahna sakalurahan jeung manehna. Yati kungsi sakali atawa 2 kali panggih lamun sok marangan indungna pangaosan di masjid. Dareh deh pisan Bu Haji mah kasasaha oge eta we basa Yati serog teh make jeung unggek di barung imut sagala. Kabageakeun Yati milih nangtung gigireun si Ibu Haji red kana jam tangan nu meulit dina pigeulangna. Jam 4 kurang saparapat jam deui waktuna tepung jeung Kang Yanto teh. Kudu nama kuring geus nepi ka tempat nu dipasinikeun. Nginum cijeruk panas meureun bari guntra ngawangkung jeung Kang Yanto. Silih kedalkeun kareta gaangen. Ari ieu kalah mucici di halte beus. Neuteup hujan nu tadaek reureuh bari jibreg ka saweran. Salah sorangan ketang. Tadi teh pan manehna geus omat-omatan nitah kana taksi. Keun cenah ongkosna mangke dibayar di ditu. Sugan teh moal hujan tuh dah. Rek dipapageun ketah tadi nama. Ngan hate teh merean. Bisa enu wawuh. Heug ningali kuring duaan dina pitara bodasna. Heug engke teh comel ka Kang Rudi. Wah bisa kumaheun meureun. Hujan teh kalah beuki gedean wae nya. Cek Bu Haji nu aya gigireunana setengah gugulunu. Sumuhun Bu Haji. Padahal upami ningal bengrasna langit tadi siang masih gak teu aya pihujaneun. Tembal Yati. Zaman kiwari atuh Neng. Usum getos teu tiasa diramal deui. Siga nu ngiring ngacapruk. Padahal ayeuna teh tos sasih April. Kedahna Maret teh ret halodo. Bu Haji bari cuk cerak mitra. Bari teu waleh cuk cerak Bu Haji teh mitra. Yati ngeueuhan bari ngareret kana jam tangana. Aduh, geus saparapat jam nangtung ya. Hujan taya tanda-tanda rek eureun. Pasti Kang Yanto geus nungguan. Encan ari keseleun mangan pasti melangeun. Bade ka mana atuh Neng? Nu di Bujang atawa pingantosan? Bu Haji naros deui. Yati hoream nembalan tadi nama. Ngan barang kadaret pas semon Bu Haji nu sakitu bearna asa teu tega. Ongkoh pangembung-embungna Yati mah disebut tungi teh. Manawi gaduh janji Bu Haji, tabuh opat kedah nama. Allah haratos. Bu Haji ngadaret jam tangan rantai emas nu meulit dina pigeulangna. Aduh pi Bu Haji, Ibu mah wangsul nganjang ti rencangan. Nyimpang heula ka supermarket. Eta pun incu hoyongan buah plum, tapi tadi teh tos nelpon ka pun anak hoyong dipapageun. Ambe gampil mirarina nya dijangjian di dieu. Ari tahun kalah kahujanan. Terang bade hujan mah tos we ngantosan teh di supermarket. Biasa bari jajan teh chicken, pan aya gigireunana. Cenah bari seuri tapi ngemuhan deul. Muhunnya Bu, hujan teh kanggo patani mah barokah, tapi ari kanggo urang mah asa musibah. Gerahon. Yo Neng,
kanggo patani ge tiasa jantan musibah ari hayu-hayu ngayar kieu mah. Bu Haji sari rumahu. Pilih bade nelpon atuh kanu nuju ngantosan. Cenahna deui bari tuluy ku si Weul ngodok handphone tina kantong leutikna. Song diasongkeun ka Yati. Hatur nuhun savios tekedah Bu Haji, tekedah. Tembal Yati rada agak eugeu. Hawatos, bilih kasalon ngantosan. Nyandak HP itu na. Bu Haji kekeh ikhlas pisan ka titena teh. Nyandak. Mangga tuh yo. Wios tekedah mung hilap deui nomborna. Allah, hilap deui nomborna sasahatunya. Si ibu siga nu bilu bingung. Mitra kaum dangu Yati kutuk kendeng deui na jero hatena ngutuk diri sorangan tala taliti meh nama. Kanu kararitu teh. Pedah ngarasa teu boga HP asa teu perlu deui ku nomor HP batur oge. Padahal Kang Yanto oge geus sababaraha kali nyebutkeun nomor HP-na sok ditulis eta oge ari sok ditulis nama ngan teuing ka manalungna. Menang sawatara lila ti harita reg aya beus kota eureun. Ti Cicaheum ka Cibereumkeun. Lalaki nu tiluan paheula-heula murup panto tukang beus. Ti panto hareup ka tempo aya nu turun, mojang lenjang, ngiciprit mulu halte tempat Yati jeung si Bu Haji ngiuhan. Kantongna dipake nutupan sirahna jen ngajanteng katuhun Yati. Leungeunna pakupis ngepretan cai nu nyangsang dina bajuna. Tereret boh ka Yati boh ka si Bu Haji. Neng Nita, Cek Bu Haji nanya. Nyi Mojang ka ciri ngarenjag. Ngareret ka si ibu ka ciri beungeutna rada nyiak. Yati geuwat mundur merean jalan. Bisi batu rek ngobrol. Geuning Bu Haji. Cek mitra cek Nyi Mojang siga nu samar pola. nyang antosan Irwan. Cenah bade ngajemput tapi canjol keneh wae. Ari neng bade ka mana tuh? Bu Haji angger dareh deh. Mitra kaum dangu can genu disebut Neng Nita ngab. Geus reg manten aya sedan pulas Bulawo hareupeun halte. Disidik-sidik jika mobil nu tadi parkir pentaseun jalan. Panto sedan dibuka ti jero. Hanya ayo ngorogan wisi kawuru penting hanya. Lalaki sipit tengah tuwuh panona sipit aya di jero sedan ngagero. Neng Nita ngareret ka Yati jeung Bu Haji. Mangga atuh ti payunnya. Cek Nyi Mojang bari terleng blus weh kana sedan. Unggeuk heula memeh nutupan panto teh. Geus kitu mah geuleung weh. Ninggalkeun Yati kadua Bu Haji. Istri simpenan eta teh Neng Nita teh. Cek Bu Haji ujug-ujug pok kitu. Nu tadi teh carogena Bu. Cemohon nyarios nama. Mung duka ditikah duka henteu. Terang sotep pan bumi nangarendeng sareng bumi pun anak Irwan. Kapungkur masuk idak lihar di ditu pamaget tadi teh. Mun saprak diontrog kuno sepuh tara katingali deui. Saur nu nyarios masuk jang-jang tepang di jalan. Dikinten teh euy. Upami teh nyaksian bieu moal percanten. Budak sakitu geulisna sareng bageurna Neng Nita teh. Bedek dipepehek lalaki di jeun ban serep. Ngadenge pok-pokan Bu Haji samodel kitu meg teh. Asa aya nu nonjok kana hulu angen. Yati ngabedeb cicing teu ngomentaran. Teu aneh zaman aya namanya Neng. Rucah, jinah. Tos jantan kebiasaan umum.
tos teu garaduh ka isin jika nu moal paraeh wae cirining tereh akhir zaman panginten tereh kiamatnya. Bu Haji ka ciri gemesna ngan basa Yati rek ngengklokan kaburu Bu Haji ngagero. Atuh geuning pun anak teh dongkap Cenah bangun ka ciri atona. hayu atuh neng bilih penting mah wias urang nyuhunkeun dipanganterkeun we ka pun anak. Bu Haji bari neuteup ka Yati. Saha abdi? Cek Yati bangun hayang mastikeun. Mohon neng bilih penting janggina wios bari sakantenan ibu wangsul di mana kitu janggina. Bu Haji tak asa-asa nawarkeun jasana teh. Teu kedah hatur nuhun. Mobil geus eureun hareupeun kijang kaluaran anyar pulas beureum ati panto hareupna ngagebrai muka. Hayu atuh neng da ibu mah sanes tawar gatla. Bu Haji siga nu sabil red kana mobil red ka Yati tuluy ngaredet hujan nu beuki ngipisan. Laras ieu teh moal ngiring. Pokna siga hayang yakin. Laras hatur nuhun mangga wilujeng. Tembal Yati bangun yakin. Sanggeus mandog mayong sakedeung. Bu Haji lebat kana mobil. Mani mangga deui bari pupuntenan pedah ninggalkeun ti heula. Mitra kaum dangu mun Bu Haji uningaeun rek ka mana Yati harita. Rek nepungan saha jeung naon maksud nepungan eta Kang Yanto. Salaki batur. Nah kira-kira masih keneh karsaeun jajab. Pan tadi basa nyarioskeun Neng Nita oge mani jiga gemesna keranan. Ari Yati naon bedana jeung Nita? Beda. Tang tuwe beda. Kuring beda pisan jeung Neng Nita, tapi naon beda. Naon bedana Kang Yanto oge jeung lalaki sipit nu tadi mawa Neng Nita bieu. Atulang we meh teh ngaulang. Mun disebut beda naon bedana? Kang Yanto ge kapanan geus laki rabi. Geus kakurung ku tikah. Mun rek disebut sarua jigana nya kuring pisan nu nandeskeun sasaruan di antara manehna jeung lalaki sipit tadi. Cek Yati galecokna jero hatena. Teuing naon nu karasana. Sadayana oge teterang. Cindekna mehna we wungkul nu apal. Kalah Mang Anggang nu ngadongengkeunna oge teu muntruk-muntruk mikiran. Mangga we eta mah lenyepan ku sararea. Mitra kaum dangu hujan ngan karimurupuyna. Ngan langit kalah beuki merdong. Lampu jalan, lampu toko-toko nu ngaberes sisi jalan jeung kendaraan nu pasulabreng hareupeun bruy-bray nyangan alam. Dina kaayaan anu samodel kitu Yati ngararet deui jam tangana. Kakarak jam 5 berang keneh, tapi ieu teh ngandung harti kuring geus leuwih ti sajam ngajangjan di ieu halte. Sarta Kang Yanto tangtuna geus sajam ngajajantul di restoran tempat kuring duaan pasini. Mun ayeuna kuring megat taksi tuluy menta dikebut ka tempat maehna nungguan jigana moal kaporotan. Pan manehna geus janji rek nungguan nepi ka kuring datang. Tapi nah bener kuring rek datang. Nah bat ngadadak mandeg mayong. Padahal tadi teh kuring geus ngabulut geniat rek nepungan manehna. Nah alatan hujan gitu atau alatan obrolan Bu Haji atau Neng Nita atau hal sejen. Cek Yati ngomong sorangan aja roda dana. Sabenerna masalah mun teh mah rek disebut masalah. Kusabab Yati jeung Kang Yanto teh geus tutug, geus pada ngarti kana kaayaan diri sewang-sewangan. Mun cek logika mah asih Yati jeung Kang Yanto sasat status salaki batur teh hamu bisa tepung. Loba halanganana. Kang Yanto geus jadi pamingpin hiji kulawarga sarta jadi bapa ti 2 budak. Ari Yati kapanan geus papacangan jeung Kang Rudi sarta paheut rek kabale nyungcung. Kurang keneh mitra, kurang keneh agama, ajen moral, norma susila jeung rupaning ajen inajen kahirupan nuliana nu sok kapanggih dina pangajaran di sakola. Sakabehanana oge moal ngabenerkeun kana hubungan Yati jeung Kang Yanto dina mangsa harita. Sanajan geus jelas pisan Kang Yanto oge ngarti pon kitu deui Yati
Sakabehanana geus beres roes mun taya nu marudah jeroan dada mah. Mitra mani asa aya nu ngimpal dina juru hate, yati dina mangsa harita. Katangan nu samar-samar yati geus satekah polah ngayakinkeun diri oge Kang Yanto yen taya rasana naon dina hate. Cinta yati rek ditamplokeun kabeh ka Kang Rudi. Dalah mun ayeuna aya nu nanya saha lalaki nu dipicinta ku manehna, yati bakal tandas ngajawab Kang Rudi. Tuluy kumaha Kang Yanto nasibna. Tah ieu nu matak bingung teh. Kuring teu boga jawabanana. Nu jujur maksud teh. Aya hal sejen nu teu kakobet ku hate, teu kahontal ku akal, nu ngalantarankeun kuring marudah. Saila ieu kuring tara kataji ku lalaki secara fisik, rupa, banda atawa kalungguhan tara asup hitungan. Pangheulana nu narik diri dina diri lalaki pikeun sakuringeun mah ngan ukur Kang Yanto. Bogoh intelektual ceuk sirina teh mah. Tapi lain kapinteranana deui nu model hate teh. Cara mikir Kang Yanto kacida basa jana, nepi ka nembrak kajujuranana dina nyurahan kahirupan, karasa ikhlasna deui dina micinta jeung narima cinta kuring teh. Tuluy naon atuh punjulna kuring ti Kang Yanto. Nya teh duka teuing atuh. Yati ngadon ngomong sorangan, ras deui mehna inget ka Kang Rudi. Tapi ketang unggal adu hareupan jeung Kang Rudi oge kuring sok morehan hate. Sugan kapanggih naon nu ngalantarankeun kuring resep ka manehna. Tapi tara nimuna naon. Tapi kuring yakin eta geter nu nepungkeun rasa kuring jeung manehna. Najan diri bebeakan mungkir. Mimitina kuring penasaran nepi ka mana rasa cinta nu ku Kang Rudi kungsi ditembrakeun. Hese da kuring masih kabengbat keneh ku Kang Yanto. Tapi da lakon teh asa can tamat. Ngan ukur kapagat kubing bang satengahing jalan. Mun kuring apal naon gunana. Mun bener Kang Yanto boga rasa asih, rek dibawa ka mana? Sasat salaki batur. Mun sabalikna ukur ngaririwaan, rek dikumahakeun tuluyna. Nu matak basa Kang Yanto nalek hate kuring ukur ngawaler pamuhalan. Mitra kaum dangu, eta sababna yati rek nepungan Kang Yanto teh. Manehna mutuskeun rek ngajauhan. Mun mah aya sakecelak rasa asih keur Kang Yanto, yati nganggap eta teh ukur emosi saharita nu teu perlu digegedekeun. Teu nyangka mun kamari tepung deui sarta kalawan keheul kuring sasadar-sadarna. Geter-geter nu rek dipobohokeun teh can sapinuhna sirna. Basa manehna ngajak tepung paduduaan pikeun ngajug-jugan. Nepi ka mana kasono nu namper dina dada sewang-sewangan kuringnya tujuan. Naon salahna? Kang Rudi ulah sina apaleun. Kitu deui pamajikanna Kang Yanto. Beres pan. Tapi kuring ngarasa aya nu teu beres. Ceuk yati na jero hatena bari neuteup anteng ka jauhna. Didinya dina hal tebus eta bari neuteuk girimis nu ngibing na beungeut aspal ting kurilap kasabrot cahaya neon nu rajeg marangan jalan. Aya imut nu marangan leb mependek kalbu, imut Kang Rudi, imut Kang Yanto. Pilih genti. Bisa jadi waktu nu diperlukeun pikeun mopohokeun Kang Yanto teh kurang keneh. Nya kuring butuh waktu. Duka sabaraha lila. Duka sajam, duka saminggu, duka sabulan, duka setahun atau saumur-umur. Mitra kaum dangu, yati ngan saukur ngalange di jero halte. Pikiran marojeng ja, duka kumaha kaditu nama supados tengah buntut bangkong mangga we imetan ku sadarea. Mugia para mitra kaum dangu tiasa ngalah hikmahna dina ieu carita, candak anu saena piceun anu awona. Cag. Janji buan tuman
Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan.